Hujan gimana ngeuneuh orang ngadu pantun ya. Hayu. Bisa tuh mana? Bisa. Sok, aing lah diajar pantun mah. Aing mah panggelana di pantun mah. Ke Maroko bareng ibu. Ngerokok ke tebu. Goblok sama ngeledek tapi disunut. Satu lah ngomong wae, mun padahal udah dungku ge. Oh, sok aingeun lah. Sok. Teh anget dimakan si empuh. Masuk. Eta beungeut jiga japu. Goblok ngeledek. Banget aing ganteng kieu disebut jiga japuh. Sok lah aya mah aingeun. Sok lah. Ikan belut dimakan Mang Abe. Masuk. Gelut sia jeung aing kabeh. Anak ieu mah ngajak ribut sama goblok. Maksud mah kok ngajakan ngadu pantun. Aing geus dilayanan malah ka ngadat. Wah sakit. Oh, sia. Mang, buat kata-kata hari ini, Mang. Ayo siap, sok. Dari mana datangnya cinta, Mang? Dari Facebook lanjut ke WA. Cakep. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu banget na jiga sia. Deh. Cong, hari saya tangga daran mangga kitu hasem teu? Wah, coba sekali deui. Ngambaan mah? Orang can percaya, coba sekali deui. Orang sieun hasem, mana soalnya sok nipu deh kah? Coba orang nyobaan. Kok sih masem? Aduh anjing asem.